punten kasadaya nu mayunan bade nyerang ranyawer sameme dikersakeun tuh di atas taruhnya ibu-ibu semua sudah pada makan Udah. Rek metakeun karesnya dari putiran karuhun metakeun sawulan titikina lairan nanti tuang dita pribadi jadi wakil sauramana itu pengantin kanyai hujan sumawana kasalamatan sugan musrayu liman alhamdulillah ya dawam sholatu para wargi jembaraya para kangen umaruyan sami dia ayah ini makin ada para orang kembali pada kasadaya jauh yang mendekat nabur patah tidak kelari main masangkan rumput tuman indah ku aya naik bulan ujang ngalah campur gaul jeung istri anu ngajentuh gigiran ujang tungkul tah istri teh bojo ujang tiba turun nyarangin bageulung sa kamar sakawirang saeuna di waktu ayeuna pisan ada boga pamajikan sarta boga kewajiban anu kudu ditonan ujang kudu nasihat pangkal kesajatna atas yang saja siarona lain rek ngalajur sawah lamun ujang lepat angkat sok kacang kadede batang senang kalariweuh ati